Saya Razdanatov Ramadan. Saya akan nyaritakan gajah jeung sirem. Zaman baheula aya sirem kur ngarak Rajana. Ngaliwat kana alur jajanan gajah kur rame ngaredok. Jo datang gajah sirem nu sakitu ke hakina teh. Teu antapan deui lae-lae bae diincarkan bohongan cada make ngaliut di jalanan. Atuh lain ratus deui tapi aya rebuna sirem anu pae teh. Bareng raja sirem ninggal badana rae nu pae pacida ambekna tuluy susumbar. Sakadang gajah sato nu telenges nu teu boga rasan ka papana makhluk rasakan pamaas ti kami. Ulah digung asa aing engke di jumlah kaliwon urang perang tanding jingga kami. Walon gajah bangsuri rek ngajo ka sakadang sirem teh. Lamun anyangan ku kami di daguan di mana hayang perang teh. Tuh di situ di handapan langkap warung nu itu nu condong ka jalan. Gancang gajah nulungkeun deu lampana ari raja sirem teu talangkah deui. Tuluy bae nabe nu tenggara ngumpulkeun kabeh balada. Teu sabaraha lila balad sirem teh geus neuk di tegalanan. Ceuk raja sirem. Balad kami kabeh dijelema kaliwon kaula rek perang inding jeung sakadang gajah tuh tinapeun tangkai warung nu teu. Kusabab dia kaula menta ka arajeun sakabeh ulah singeun kudu pada digarewe. Sararea kudu nyieun lobang sing gedepikeun purun nya pateubeuk warung nu teu ku nyieun pirun teh pragara digarewe ayeuna. Tapi kede juguna mah ulah ngrusak. Kudu angger bae kaos ayeuna. Dikorowot ti jero bae namunna angke sasakeun teu kira sakene papan beung sakana manusa. Kaluhurna mah balad sirem saur manuk. Kabeh pada janggih rek pada suul digarewe sarta pada sanggup anggeus dina waktu 7 poe. Samangba sirem teh nyaeun dina waktu 7 poe pirung teh geus beres. Tituruna tau katara teu jiha purung meuneu prosacan kahantu boten para ahli terem bumi. Bareng nepi kana waktuna kana poe jumaq kaliwon teh subuh keneh raja sirem geutis ngabeuna sisi pirung bulan nyarep ngetan seksi geus karumpul nyaeta sakadang pocong jeung sakadang monyet. Wancet ansut moyan jeung sakadang gajah ti beulah wetan maju ka kulon nyamperkeun raja sirem. Jauh keneh nya raja sirem geus celuk-celuk nantang ka sakadang gajah. Gancang ka dieu sakadang gajah. Teu sieum kami geus seukeut meunang masa 7 poe 7 peuting geus sadia bakat maen sampean. Namun nya sampean sakti geunang geura rontok kami. Bareng gajah sagede panangunan raja sirem kitu. Jo suruk bae narejang. Tapi cilaka teu kongsi nepi da awakna keburu sageus manterik karena pirungsukna ti petek. Sakadang gajah adug-adugan masukkeun tenaga hayang keluar tina piruang. Tapi wae teu bisa tunggunna beak tenaga ngriwampak teu bisa walakna. Ceuk raja sirem ka balad-baladna. Ayeuna geura anyarajeun sato-sato teh. Balad sirem nu reung manyu yuta. Bareng-bareng nepek kana sakutur awak sakadang gajah. Gajah ripuh dicotohan ku sirem. Ampun, ampun. Sakadang gajah tuang-tuangan muntah ampun. Manehna talukna tarima eleh jeung njinjing moal deui nyuwi nangka sirem. Ti diri riwayatna aya paribasa. Sirem oge diinjek-injek teu mas sok ngalawan. Atuh lamun aya nusutan jempo anu jadi parlambang gajah. Ulah ku cincir anu jadi parlambang sirem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.